Far'un ari ieu eta cabang masalah. Idza kharaja di mana-mana keluar min ahadi farjail mayyiti tina salah sahijina dua palawangan mayit rek palawangan payun atau palawangan pengker keluar ba'da huslihi dina sabada diadusanana ieu mayit wa qabla takfinihi jeung dina samemeh dibungkusna ieu mayit dina samemeh di kain kafananana ieu si mayit keluar naon najasatun najis tah wajaba mangka wajib naon ghusluha ngumbahna ieu najasah bila khilafin kalawan tanpa perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jadi di mana-mana mayit geus diadusan ari pek teh kaluar najis tina palawangan payuna atawa tina palawangan pengkerna kaluarna ieu najis teh memeh mayit dibungkus. Tah mangka wajib eta najis anu kaluar tina palawangan mayit eta najis wajib dikumbahna. Hukum wajibna ieu sepakat para ulama. Wa fi i'adati toharotihi sareng eta tetep dina hukum ngabalikan deuna susucina ieu mayit salah satu aujuhin ari tilu pirang-pirang pendapat masyhuratun anu masyhur. Kudu dibalikan deui adusna wuduna ulama berbeda pendapat. Asohuha ari pang sohihna tina tilu pendapat anu masyhur teh eta layajibu syai'un teu wajib naon-naon eta mayit teu kudu diadusan deui oge teu kudu diwuduan deui li annahu kharaja anit taklifi karena ieu si mayit geus kaluar tina pamerdih binak ditoharoti kalawan batalna susuci. Jadi mayit geus teu keuna ku taklif ku pamerdih batal susucina. Kulantaran geus teu kaperdih ku batal maka jadi teu batal atuh ku kaluarna najis tina palawangan payun atau palawangan pengker. Wa kiasan jeung dikiaskeun alama atas perkara lau asobathu lamun mangeunaan hukamayit naon najasatun najis min ghairihi tilianti ieu mayit fa innahu mangka sanyana kalakuan eta yakfi cukup naon ghusluha ngumbahna ieu najis bila khilafin kalawan tanpa perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Salajengna hukumna dikiaskeun kana kasus lamun mah mayit kakeunaan ku najis batur najis tinu sejen tah fa innahu yakfi ghusluha cukup eta najis dikumbah jeung deui ngumbahna hukumna wajib sepakat para ulama. Wasani sareng ari pendapat anu kadua eta yajibu wajib naon ayyuwal doa yen tadi wuduan ieu si mayit. Ceuk pendapat kadua mah mayit wajib diwuduan deui kama law kharaja min hayyin teu jauh beda lamun mah kaluar najis tina palawangan payun atau palawangan pengker jalma anu hirup teu kudu adus ngan wajib diwuduan deui eta si mayit. Wasalisu ari pendapat anu katilu mah eta yajibu i'adatul ghusli wajib eta si mayit diadusan deui. Jadi kesimpulanana tatkala mayit geus diadusan can dibungkus kari-kari kaluar najis tina palawangan payun atau palawangan pengker eta najis wayahna wajib dikumbahna memeh eta mayit dibungkus kudu diadusan deui jeung henteuna kudu diwuduan deui jeung henteuna ulama berbeda pendapat anu paling shahih mah teu kudu diwuduan deui teu kudu diadusan deui pendapat kadua mah wajib diwuduan deui pendapat katilu mah wajib diadusan deui. Nu paling kuat pendapat anu pertama. Wallahu a'lam bishawab.